Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawwara qalbana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wasaniha sareng ari nomor kaduana tinu opat perkara anu haram dipigawe ketika urang batal wudu, urang boga hadas leutik, urang teu boga wudu haram dipigawe sarantos kamari nomor kahiji salat. Wasaniha sareng ari kaduana tina opat eta tawafu tawaf. Tawaf teh nyata ibadah ngeulelingan Ka'bah 7 putaran. Kudu boga wudu, kudu garu abdas, rek tawaf nama tawaf fardu atau wajib atau tawaf sunat. Seperti tawaf kudum atau tawaf sunat. Nyata urang bareng datang ke Mekah keur tawaf eta tawaf kudum. Aya tawaf wajib mah sapertos tawaf ibadah. Tawaf ibadah teh sabada urang beres ngalaksanakeun rangkaian haji, tah itu tawaf ibadah. Aya tawaf wada, perpisahan ketika urang rek uih ti Mekah, rek kaluar ti Mekah, tawaf wada atau wajib jangan namina. Sehingga lamun hanteu teh mah kudu didam. Atau tawaf umroh. Rek umroh nama wajib umroh sunat, tawafna wajib. Walaupun tawafna tawaf sunat, walaupun umrohna umroh sunat, tawafna wajib. Sapertos kieu. Urang salat sunat, qobliyah subuh, kan lamun salat sunat maca Fatihah mah wajib dah sapertos kitu. Saya anu berangkat umroh ayeuna ka Mekah, umroh. Terus tawaf mah wajib dan rakaat umroh teh gitu. Eta wajib. Eta sunat tawaf wajib tetep kudu boga wudu. Sabab hadis Kanjeng Rasul dicari suki Imam Hakim at-tawafu bimanzilati salat. Tawaf sajajar sareng salat gitulah. Maksud tempat sareng salat. Cuma bedana ari dina tawaf mah Allah ngahalalkeun ngomong. Aya salat mah teu halal, ngomong saliati jampe salat. Atawa meunang cuma ngobrol ge enak sebenarnya mah kan ketika lamun ngomongan usahe ngobrol kamal karep eta tawaf teh. Mending ngadoa naon di rakian mah kudu dengan Ka'bah teh. Di mimitian ti pas Hajar Aswad. Hajar Aswad belah kiri, Hajar Aswad belah kiri. Nguliling terus posisi Ka'bah sakaya di kirian urang. Eta tawaf. Terus sampai 70 itu. Sunatnya tilu putaran pertama lempangna rada gancang. Ingking. Oke, putaran tilu kedua alon mapah. Kanu terakhir ke-7 alon pisan. Eta sunat eta tilu. Tah lamun aya keur tawaf cenah abi mah keur tawaf arampan Ka'bah abi nu dirampan kieu utama teh cenah. Berarti malik kana Ka'bah kitu mah. Cedekat tawaf ulah-ulah menghadap Ka'bah tapi ku nyanggiran Ka'bah. Intinya mata kan kitu teh tawafna leuwihkeun kitu teh nya. Leuwih da sabarna teh kitu tawafan teh kudu malik kana Ka'bah. Kalau jelema balik ti hajian, balik umroh ngobrolna keur tawaf anu beung harapan Ka'bah ulah dikieun kana Ka'bah. Berarti lain tawaf eta budiling. Engko sagala nu pake ulah leuwihkeun. Kasauran Imam At-Tabi'in, Imam Tabi'in Yahya bin Abi Katsir. Ajeun nyarioskeun kieu cariosanana salah satu la takunu fi baitin ila nuziat minul barokah. Ayat tilu perkara lamun aya di hiji imah maka barokah ti eta imah bakal dicabut. Barokah ti ibadah bakal dicabut. Barokah ti tuangeun bakal dicabut. Sagala rupa lamun aya tilu rupa ieu barokah bakal dicabut. Naon? Nomor kahiji as-sarafu nyaeta leuleuwihkeun. Kaleuwih teuing make teuing itulah nya. Lamun ayeuna ibadah lekat-lekat teuing bisa kata mah kitu nya, padahal teu sesuai kekuduana, barokahan. Tuang leuwihkeun teuing kamardikaan lambut kana nyeri lambut bunghak. Nyaha dahar loba teuing. Nambah 4 kali. Ngaleut loba teuing kapengak kata. Ngatung tukang teuing 7 laheng atuh gugat. Jengkang. Sagala ge make teuing mah moal lain barokah. Sare orang teuing lieur sih dah.
sagala ge nu pake teuing mah moal barokah. Ayeuna urang nyayogikeun lamun tuang teh mah di bumi mese rencang sangu 10.000 mah tah jang udah dahar sapaeun teh ada pakai salma duit 20.000 leuwihkeun keneh moal ka tuang ubah teh kasebat ka itu sagala macam ge tok aya leuwih ya bumi lamun aya segala macam leuwih maka barokah dicabut ku Allah. Nomor kedua wazina sareng zina. Lamun dijima geus aya praktek zina, maka eueuh barokah ning singgah di eta iman. Dipikeun barokahna. Wal khianatu sareng nomor katilu sifat khianat, tidak setia. Tah tilu macam eta lamun aya di imah maka imah eta moal barokah. Hiji naon? Boros itulah leuwih yang pasti aja yang sedang saja da sedekah ge leuwih teuing mah rusak da demi sedekah saya sagala kabeh dipikeun aja urang mah gitu nyawa di mati dengan jiwa tiluan aya meuli kangkung meuli 10 beungkeut kada kangkung we kitu mah iwal waktu leuwih eta matak moal barokah ieu mah ge nya. Kedua zina, lamun aya praktek zina maka eta imah moal barokah. Nomor katilu hianat eta tidak setia ya. Mudah-mudahan bumi urang mah sing barokah. Jauhkeun nu tilu rupa tadi, mudah-mudahan rumah urang, badan urang, jiwa urang, kasehatan urang, sakeluarga urang sing pinuh ku barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.